Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Aya sireum naek kana baju kuring di Sukawening teh bieu teh, tapi we anyog kuring teh ka burujul ngaji we kuring teh sajam di dieu, balik deui we kuring teh ka Sukawening, turun ta si sireum teh ngomong ka babaturanana mut semut aya non reum urang mah tos ti burujul teh mana eta Garut kota Nyingcek na sabaralila wah pokona nyingcek tet weh pokona mah. Ya. Kira-kira terus ini tadi jam sabaraha ini geus lohor. Ayeuna jam 3 geus tepi deui ka Sukawening, geus tepi deui ka Sangojar ka Al-Jauhari. Gelo sugan maneh ngomong teh sireum, nah jeung gelo sagala. Wadul boa maneh. Teu da nya aneh mah. Demi Allah aing serius aing mah. Percayaeun tuh sireum kabeh. Percayaeun moal. Moal atuh. Da nyangkana eta sireum teh leumpang sorangan. Tak kitu Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok dan Abu-abu yang lainnya teh. Begitu disebutkan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuring Isra Mi'raj di Masjidil Haram ke Masjidil jarak Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina teh mun dihitung 1500 km. Geus di Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha bulak-balikan setengah peuting. Kira-kira loba nu percayaeun loba nu teu percayaeun. Teu percaya. Nu ngabenerkeun mangan karek Abu Bakar Siddiq. Nu sajian maka menyebut Muhammad wadul, Muhammad bullshit, Muhammad omong kosong. Naon sababna? Sebab disangkana eta Nabi Muhammad lempang sorangan. Padahal Nabi Muhammad teh dilempangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bu. Jadi kumaha tadi teh? Loba nu percaya loba nu teu percayaan. Teu percayaan sabab naon disangka Nabi Muhammad teh lempang so. Padahal Nabi Muhammad teh dilempangkeun, ceuk saha dilempangkeun? Bahasana dina Quran asra. Subhanalladzi asra. Tuh. Maha suci Allah nu geus ngalempangkeun. Jadi Nabi Muhammad teh dilempangkeun ku Allah. Ate ngaranna kumaha zaman ayeuna mah atuh ya Allah. Nelepon ti dieu ka Amerika. Halo. Bapak rek balik iraha. Engke we. Can boga duit. Kumaha atuh Pak? Mama cabut teu boga duit ieu moal bisa dikiriman. Oh alah, papa ayeuna keur neangan duit pan jadi TKI.
di Arab Saudi cium we 250 kali nya cerakeun bae eta cium ti bapak dibikeun ka Mang Aman cenah tah dibikeun kamari 50 kali cenah datos menerkeun keran cenah goreng nu 100 kali dibikeun ka Mang Dadang kamari mah menerkeun kenteng bocor meni soak salakina ke aing balik aing kitu bae cenah gitu pan. Jadi nelpon ti dia ke Arab tepi. Nelpon ti dia ke Amerika tepi. Jelemana di dia. Diajak nelponna di Sukawening. Parep-parep. Visi, video call. Hai the beb. Lagi apa beb? Lagi modal. Aw! Gitu. Jadi lamun ayeuna aya jelema can percaya keneh kana Isra Mi'raj terlalu. Leres. Ai Rasulullah Isra Mi'rajna rohna jasadna, jasad jeung rohna. Mana bukti jasad jeung roh? Bi abdihi. Nah, ai abdi mah jasad jeung roh. Karek abdi jasad rohan ngaranna mayit. Roh jasadan ngaranna jurig. Manya jurig. Ngimpi entah ngimpi. Nah, ker Abu Jahal, Abu Lahab, jeung Abu Sufyan jeung Abu-Abu nu sajena nu keur abu-abu, maka harita nyaritana Muhammad tukang ngawadul, Muhammad pembohong, Muhammad omong kosong, Muhammad adalah manusia yang sedang berbual. Kartos namanya si sireum teh eta dongeng sireum we tadilah kaharti beureun kurang burujul ngadongengkeun ka masyarakat erma nu kaharti deui teu kaharti mah pi omongeun ayeuna ge geuning heuh Menteri Agama ngomongna gagabah gitu kan pan jadi riweuh padahal nu dimaksud ku Menteri Agama mah mungkin tentang kebisingan suara tapi dah salah atuh nganalauhkeunna Allahu Akbar teh eta teh la ilaha illallah teh derajat pangtinggina ari sora anjing teh sato anu pangrendahna sato anu diharamkeun sato anu dinajiskeun gitu padahal nu dimaksud ku Menteri Agama mungkin nu dimaksud tentang suara tentang kebisingan gitu mun ece cicing di wilayah anu non muslim batur ngarukut anjing ngagarogog gug 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 ganeng karena cilik urang mah terang ngukut anjing bener teu tapi si batur si gana kitu maksudna mah kitu ngan kusabab penjelasanana contoh seperti na eta nu paurna teh gitu ger di Indonesia mah geuning riweuh keur minyak goreng mahal tamah deui ayeuna ku eta heuh dakeun bae da masing dicarek-carek oge diatur-diatur da di dieu mah moal kaatur lah pas we ting gorowok adan teh heuh keun bae da cek Nabi oge sora nu pangtarikna adan teh teh Allah ngahampura kumaha tarikna sora adan matak boga tarik mah sora sing tarik adan teh ulah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar subuhnya malolor aja lemah teh hudak tapi ulah deui kieu-kieu ting Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah tuh euy hayalah salat euy eta mah amuk-amukan nu ngeunah senina Allahu Akbar Allahu Akbar eta mah sora jujun keur batu keur pilek kabayang teu keur alus keur teu batukna coba nu azanna kitu adan teh ya la sholat aya nu adan nu alus budak ngora sumanget teuing hayya 'alas sumanget teuing poho tungtung tama sok subuh nya bener teu eta ge ya da mun tengah poe ereng-erengan gogorokan saja meme azan
date alus oge gitunya kurang hade oge jadi maksudnya proporsional. Nah, proporsional teh tepat kira-kira azan zuhur ya lah 15 menit meme azan hurungkeun sampai kerna gitu kan lamun urang dieu mah meureun satengah jam da dilaleuweung keneh gorowokeun beda kumaha lokasi beda tempat kearifan lokalnya kudu dipake maksudnya kieu adan di kota jeung adan di kampung mungkin beda di kampung masjidna rengang jauh lempangna jauh mungkin kudu sajam memehna bisa jadi adi dia mah Pak Haji kudu sajam sabab dilaleuweung wae gorokan hei nu dileuweung waktos paros jam 11 gancang uih lempang ti leuweung ka dieu kalemur sakitu menit mandi sakitu menit pikiran kumaneh woi buru ulah dudunya wae sia teh tani tinggal daki buru balik kurang sholat heula digorowokeun gitu kan lempang si bapak teh ti gunung bener teu tadi dia mah mungkin kudu leuwih awal ngabejaanana dibanding di kota nu deket nyantong ka masjid jadi mungkin ini aturan berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya intina insya Allah adzan itu adalah panggilan gitu ya kita disuruh memanggil oleh Allah kepada orang-orang yang dipanggil. Hayya 'alas shalah, hayu urang sarolat. As-salatu khairum minan naum. Ai salat leuwih alus tibatan sare. Matak salatna sing panjang, sarena saeutik. As-salatu khairum minan naum gitu. Jadi orang mah salatna ponok, naumna panjang. Salatu khairu minan naum. Ari salat teh leuwih alus tibatan. Hees. Jadi jama teh hudang teh, oh nita hees deui. Gitu, geus. Paham aya namanya Isra Mi'raj teh paham? Paham, geus. Ulah mikiran we minyak. Mereka makai minyak, minyak mah sangrai. Baheula lagi kolot urang di sangrai bener teu? Ini panjang umur di sangrai man makai minyak mah kolesterol. Bener, kolesterol. Tah matak mun pamuda berminyak tah beungeutna tenang bakal daekeun tah awewe ayeuna mah. Lumayan tah. Jadi minyak teh ternyata diperlukeunnya aduh teu make minyak teu ngeunah make minyak bahaya kolesterol teu make minyak teu ngeunah pasakan teh da rakyat mah nu penting mah minyak murah bener rek sawe nu mingpin paduli teuing da urang mah pamimpin geus ganti-ganti timimiti orator Pak Karno kemudian tepikeun ka TNI Pak Harto diganti deui ku saha teknokrat Habibie diganti deui ku saha hayang nyobaan kiai heula Gus Dur hayang geus nyobaan kiai hayang nyobaan awewe sugan keibuan geus dibere awewe hayang nyobaan urang lemur sugan tah Jokowi urang lemur sugan urang lemur pan Solo lemur ge lemurna Solo sarua urang dieu gitu kan cobaan geus genep urang presiden gitu orang mah teu butuh saha tapi kumaha bener teu saha mah teu butuh bukan hu tapi why ngarti teu ce ngarti teu bukan hu tapi why bagaimana how kayak gitu orang mah kenapa how bagaimana jadi orang mah teu butuh hu nama wa siapa nama paduli lah da kiai geus nyobaan teknokrat geus nyobaan nu penting pamimpin anu teu boga sifat wahan eta panyakitna teh sabarna mah atuh pamimpin teh wahan lamun pamimpin boga sifat wahan baro-baro pamimpin urang dieu ge mun boga sifat wahan mah cilaka pan nabi nu mun boga sifat wahan teh urang teh kudu ngadua ka Allah sing jauh tina sifat wahan naon wahan teh wahan teh ya hubbud dunya wa karahiyatul maut cinta dunya sieun modar ai kana dunya beuki paeh mesieun
pada apa emang teu kudu dipikasieun da bakal KBG aya laguna geuning sanu sok laguna teh nyanyi naon teu apal laguna teh para raja-raja mati geuning gitu kan pokoknya mah jujun oge maot seuicih maot ceemeh Pak RT hayang ka surga teh hayang maot teh nah hayang ka surga ari maot gigideug sia teh kumaha carana atuh asup ka surga teh paeh heula mah pan al mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu ari maot teh jipanto kabeh jelema bakal asup kana eta panto kitu maot tah nama jelema maot sieun dunya beuki cinta ka urang dia pan kana dunya teh kasatekah pola ningali batur maju tina engkol milu melak engkol kabeh tungtungna engkol loba buruk murah da teu make otak atuh tanina udah paras baranan justru sabab mahal teh lamun nu langka nu loba mah jadi murah matak pun melak engkol tong kabeh melak engkol atuh da mubah di ditu nage jadi we engkol murah nu tadina 5.000 jadi 1.000 kacian deh lo sum cabe mah marlak cabe kabeh sagarut kota Samargawati atuh loba pisan cabe ai pas teu ka dieu geus loba mah murah cabena teh da loba mahal teh sabab taina minyak goreng no sabada mahal langka sabab ditimbun ku jurig-jurig anu hubud dunya ditimbun diteuneun lain kurang minyak ngan ditimbun di gudang-gudang kan antepkeun ke di akhirat bagianana nu kitu patut tong pipilueun urang malah penting mah saririken barokah keneh minyak teu nu teu boga minyak di sangrai wae sangrai sehat bubuy sehat sepan sehat sieun-sieun teuing engke geus teu meunang dahar nu berminyak-minyak teh bener jadi aya naman balik deh kanu baheula dibubuy disangrai dia kan antepkeun jawab we ku seuri ku rakyat kophakan ku sia aing mah eueuh minyak oge moal teu hirup dan nu gableg hirup mah lain sia Allah nu ngahirupkeun mah Allah nu ngamaotkeun Allah masing sia nganimbun minyak beratus-ratus ton kudu modar poe isuk mah modar bener teh hubud lain teu meunang boga dunya ngantong cinta dunya teh diasupkeun kana hate tungtungna na hate teh dunya we dunya ningali batur meunyeun boga emas waduh panas nyengsreng sike magicom anu 80 120 derajat teh wah Gusti eta ampun ningali tatangga nambah deui kebona panas ningali tatangga meuli kursi anyar rudet tatangga menyeun imah nyeri sirah ngadak-ngadak ngajedud sirah tatangga meuli mobil ngajedud nyeri huntu pan aya nu kitu lobanya ubud dunya ya dunya mah ya dengkeun rezeki ngan diukur ku Gusti Allah jadi tong teu kudu loba di pikiran dijemput teh rezeki mah ta bapa kaleuweung teh rek ngajemput rezeki kitu tingali geuning tuh peristiwa di Mekah tuh nu linuriyahu min ayatina teh tingali di antarana Isra Mi'raj teh pan linuriyahu min ayatina sok tingali di Mekah geus aya nu ka Mekah acan coba ka Mekah engke ayat tawaf aya sa'i sofa marwah Siti Hajar reangan cai nah di teangan di luhur pecenghulna mah dihanap tak kitu eta teh urang teh mikir wah kaleuweung urang teh rugi wae buat teuing ku Allah dihanap menang rezeki mah ulah sok ngatur pangeran mah kumaha urang ade sangka ka pangeran lamun ece goreng sangka ka Gusti Allah maka anu tadina rezeki geus deukeut ngacleng deui ngajauhan deui kadenya euy
Geus tong ngobrol. Si mamah naon. Keur ngelingan maneh aing teh. Sebab pagawean maraneh teh sok harubud dunya. Cinta kana dunya. Pan tapi kan ka salat jam 2 teh ngabebrik dunya. Di leuweung pika jam 2 aya urang dieu? Lohor? Lohor jam sabaraha? Salat lohorna jam sabaraha? Jam 3:30. Da di leuweung pika jam 2. Ngabebrik naon teh? Dunya bari jeung ditenyo teh ku aing biasa-biasa jalan ge butut gini dalamun loba duit moal cicing di dieu moal pasti pindah wah ka klaster naon gitu perumahan mewah mata cicing di lembur burujul aya tiba heula pikaina peningkatan biasa-biasa we mata ku sabab kitu teu kudu hubbud dunya komo ditambahan ku sieun maot tah eta teh sifat anu ayeuna keur merebak sifat akhir zaman anu keur datang teh eta wahan sifat eta teh bisa jadi ka ibu ka bapak ka camat ka lurah ka bupati ka gubernur ka presiden geus 2 periode hayang 3 geus 3 hayang 4 gitu model contohna model kitu bupati hayang 2 periode geus beres manehna hayang pamajikanana eta teh daun intina mah cinta jabatan cinta dunia ai pajujun cinta dunia hayang dunya mah da teu make dunya mah mal hirup pan ieu teh dunya ieu teh mun teu make ieu uing meureun kubaga bel bener teh ieu teh dunya tah ieu sapatu dunya nya herang atuh da itu herang mah era si emak langsung pengen meneh herang tapi ditincak masing mahal kayak ditincak mahal ya sepatu tapi ditincak naon hartina ngan ukur keur naon keur tapak cokor bisi kacugak doang namun herang apa ngahargaan ece manya aing make sepatu anu ramijud kayak mana lain ngadekeun ceramah ningali sepatu aing nu goreng kayak gitu bener teh kuring make baju alus ngargaan dia mah lain cinta di mun di imah uing make baju naon kaos oblong murek salat karek make baju da keur menghadap ka Allah ulah ieu mah ari menghadap bupati make jas make dasi aya yang hadap ka Allah rek salat make kaos oblong nu kitu aya mana jelema nong cabok aing euna pangareupna nya nyahoanan sia teh bos pamajikanana manehnya tuh geus nah geus beres we teu kudu panjang-panjang ngaji mah nu penting inti-intina geus we geus beres perjalanan Isra Mi'raj mawa we oleh-oleh salat gitu kan pan oleh-olehna salat pajujun tapi geuning basa Nabi Muhammad di Isra di Mi'raj kan ke diisrokeun kita salat di Tursina kita salat di Betlehem kita salat 2 rakaat salat naon eta pan parentah salat tage geus karek-karek dicokot nu nanya kitu jelema pinter gitu hayang apal teh salat naon ngaranna eta geus aya nu apal acan teh eta teh salat nu eueuh ngaranan naon ngaranna eta salat naon? Salat nu eueuh ngaranan. Boro-boro nyebut salat mutlak, salat asar lohor ge acan karek-karek dicokot. Karek-karek diparentahkeun tah hebatna salat teh dengekeun ye. Matak ceuk Nabi pangeula-heulana nu bakal dihisab dina poe kiamat teh lain harta, lain amal nu sejen, tapi sakali deui Allah nita salat mah nita puasa mah Allah cukup ku nyebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam cukup ku ayatna Allah nita zakat cukup ku ayatna wa atuz zakah cukup Allah nita haji
wa atimul hajja wal umrata lillah, cukup ku ayat. Tapi salat parentahna langsung dipanggil nabina kaditu ka arash titah naon mena menerima perintah salat. Matak beda salat jeung amal nu sejen, masing jelema sodakona rajin, puasana rajin tapi teu salat, bal diitung amal nu sejenna ngagorolong. Matak salat diibaratkeun angka amal sejen diibaratkeun angka hiji, ngajega pangeulana nona ngalobaan, beki loba nona, beki loba hargana. Hiji nona hiji, nona 2, 3, 4, genep, 8, 100 juta, salapan, 1 miliar, 11, 100 miliar, 12, 1 triliun, 18, aing gitu nyaho gitu. Beki loba nol ngajajar, beki berharga eta nol. Tapi hiji na leungit nol loba jajarkeun 200 nol ti dieu tepikeun ka ngamplang, manfaat hartian teh eta nol ngagorolong tuh ka Cimanuk kabawa palid kabeh kitu mun dibaratkeun. Makana beres jujun ti dieu, beres jujun ngaji di dieu, salat salat salat. Barudak sok sarolat di masjid di imah, di masjid bapak mana di masjid di imah. Jawab si aing nanya ka barudak, saya jawab. Barudak sok ieu barudak nu dihareup anu dihareupeun budak ceurik mana biasa panas. Ulah sok ngaganggu ahli surga. Ya keun we budak ceurik mah ulah diciwit antep. Ciwit beki tarik. Tete budak ceurik tete hayang adan keur diajar adan tete. Hok sing tarik sorana tete keur lembekkeun sorana keur. Ya budak nu dihareup dialalitik jawab. Heh barudak sok sarolat di bumi di masjid. Alhamdulillah ai bapak hidup di bumi di masjid. Alhamdulillah. Nu ngabohong doraka. Bapak hidup salatna di bumi di masjid. Bapak hidup salatna di bumi di masjid. Awas ya nu bohong dosa sia awas. Balik ti burut sia sok. Ulang ngabohongnya sekali deui. Ya balik ti burut teh lamun ngabohong. Nah. Bapak maneh salatna di imah di masjid. Di imah anu ngajawab di imah nama euy. Anu ngajawab di imah tadi mah masjid kabeh. Ngaku tah bapak sisa tah anak-anak sisa tah bapana tah baju bodas tadi imah cenah. Sia bapana katohyan saku aing tah. Salatna di imah. Bapak teu meunang bapak nyarek budak asup ka masjid. Lamun bapak nyarek budak asup ka masjid, bapak keur ngaleungitkeun calon generasi soleh nu aya di ieu kampung. Nyeta barudak mah Pak Jujun, lain salat heureuy. Hekeun bae heureuy-heureuy ge daripada teu salat. Ai Pak Jujun balas salat kitu keur budak nya langsung salat serius heureuy heula aing. Motak baheula mah salat teh pang tukangna. Kieu salat teh baheula mah. Sabab sieun aya nu nyeret. Anu nyeret balikeun ku aing tah sok kuda-kuda. Seret lah dia balikeun sok pakuat-kuat we. Kitu da sok anu nyeret pan. Kaya Jagger pan insaf. Ceuk ninina teh salat ka ditu. Kumaha nih ca teu bisa salat teh tuturkeun aja naon di ditu heug can. Tuturkeun salat teh cicing di tukang. Kita budak jauh begitu Allahu Akbar jauh seret. Atuh da Jagger wah dilawan weh dikitu tuh jungkel budak teh tinjar ungkel. Balik ka imah teh geus salat teh geus capek cenah ni salat teh. Mun abdi lain Jagger cenah gubrak barudak cenah nyeret. Atuh tong di tukang badina ge dihareup salatna. Calah nyobaan atau dihareup sugan tapi dihareup mah cenah kolot wungkul. Abdi kudu beuki gede tanaga. Ari sia cenah. Handap tukangan imam salatna. Salat di tukangan imam tah. Barang sujud imam teh sirah si eta teh deukeut teuing. Katinca ku imam. Oh kieu salat teh geuning nu bener mah gitu. Nejeh deui ka hulu nu tukang.
nu tukang nangtung da nyeri ditajong tah nangtung da isi jager teh ditajong imam bubar salat teh kitu jelema gara-gara teh teu ngarti agama ya ka masjid berat ka masjid pang berat-beratna lempang ka masjid sabab ditempelan ku setan tabitisna yang celina ka gunung mawa gemuk sakintal jag-jag ka masjid gogobrog 10 meter teu nolong aya nu kitu aya seseh banget siata kana tembok masjid kesel aing mah tuh dah aduh ampunnya gara-gara resep nonton bola teu ka masjid gara-gara resep nonton sinetron mung ka masjid gara-gara capek balik ti gunung teu ka masjid imah deket jeung tembok masjid teu ka masjid geus teu kaeueuh ka era eta jalma mudah-mudahan beres ngaji dayeuna mah aya ka era saeutik al haya minal iman ban ai era teh sebagian tina iman tak eta di antara era sebagian tina iman teh imah deket masjid teu nolol ka masjid tak eta teh lamun balik ti dieu anger keneh tara ka masjid sia teh berarti kanal kulit banget gitu belah mana oh iya berarti iya kudu pinuh ya masjid atuh da dareukeut geuning imahna sok pinuh tara kamarana ngadak-ngadak paraeh gitu waktu sholat mah Allahu Akbar toel ku salakina Pak masjid gitu Allahu Akbar Allahu Akbar Bapak adan adan susah dangdutan asyhadu an la ilaha illallah Bapak engal atuh ka masjid geura salat Bapak ka masjid da erek salat mah ngan moal di masjid rek di mana soal di imah we Bapak teh era eta masjid eta ngade nyantong yang era segala temok ieu cek Pak Jujun era ku temok masjid Pak Jujun masih nu gelo we saja manu temok era ku temok si gaya jelema nulis dina kaca dilarang parkir di sini bari na ge saha rek parkir dina kaca maksudna mah di sini teh dihareupeunana gitu ditulis na kaca dilarang parkir di sini saha bari na ge rek parkir na kaca ya guys sarua gitu Pak Jujun we beleguk nyebut temok era ku temok mah pirage bata temok pirage keusik temok mah pirage ceet temok mah pirage batu temok mah pirage non semen mah tinjeng era segala rupa ku temok Pak Jujun mah ngaco we ngajina maksud Pak Jujun mah nyindiran Bapak sing era ku Allah kata mah nya deket masjid teu ka masjid ada salat di imah ge oh gitu pan lalaki mah kuduna di masjid Pak nyaho tage kudu debat yang majikanana geus komat padahal mah gitu geus rek komat masih debat keneh di imah jadi Bapak kumaha ieu teh rek di mana rek di imah nya nu di imah mah berarti awewe ya tuh ngagomu kena Bapak sok Bapak dipayun abdi di tukang tapi Bapak kayak di mukena mau da aing malin awewe apaan lalaki mah cek Bapak ge di masjid awewe di imah berarti mun Bapak salat di imah berarti awewe sok make mukena daekeun moal di kitu sok cobaan ke mah kitu cobaan ye engke magrib atau asar ke tah kitu di mukena boga mukena dua teu hiji sewang tah Bapak hiji emah hiji gitu sok mah dihareup siga Bapak dihareup siga pocong pamajikanna di tukang gitu kan amit-amit teraskeun bacakeun ayatna nu tadi di awal aoskeun utsluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah
Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, eta mah apal kabehnya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i, sanyana salat teh bisa mencegah tina perbuatan keji jeung mungkar. Kuduna mah ece teh lamun geus sarolat teh eureun maksiat, eureun nyeun dosa, eureun ngabohong. Aya keneh nu sok ngabohong ece aya. Ngabohong ka salaki osok. Rek nyeuseut calana salaki ngodok aya duit dina calana salaki sok bebe jatara. Arisan lamun can mayar sok bebe jatara. Osok Pak can mayar arisan Pak minta duit osok. Arisan menang bebe jatara. Sarua jeung urang Sukawening da dulurna. Garut sarua ya gitu. Jadi itu Bu, bohong masih kene. Bener. Ngomongkeun batur osok kene. Resep ngomongkeun batur. Udah eta geus ngajedog digolodog. Anteng di jam 8 ke jam 12 ngomongkeun CH. Imahna dibangun siga nu heueuh we gablek duit padahal mah da aing nyaongi nyanyuk ti Bang. Mah inyo kitu cetitin kitu. Nya aing mah teu nyaho. Titin mah nyaho. Sia teh salakira ka Abang ngagadekeun kebon. Teh cuk urang mah nya tong maksakeun diri. Kita dibabari ku Bang. Kamari ke Bang hadiah ti Bangna. Nang nagih teteh ge nyaho. Aing mah teu hayangnya. Uyuhannya cai. Titin. Ngomongkeun eta. 3 jam dah memang si mah turunan atuh ti indungna. Baheula ge cenok da kitu atuh. Biar tekor aka asal kesohor. Apa dulu teuing atuh jelema rek kitu kieu ge da di mana urusan maneh. Ulah diajar nunjuk wae batur. Nunjuk ka batur opat kana dada. Mun ka batur nyebut goreng, nu tilu nu opat, nu ieu mah disebut kalimat netral jempol mah. Nu tilu kana dada. Matak ieu nu loba dosa teh nu ngomong sabenerna mah sabab nu ngomong mah loba tutunjuk ka batur. Matak uing geus ngagantungkeun mik oge capek teuing. Mah ngurus santri we ngadidik santri. Ieu mah maksa we urang dieu. Bari ngabohong sejalan ge sae da cenah. Untung aing teu make mobil nu itu. Tapi geus piling goreng cek aing geus itu kan. Untung deui pek-pek teh ya Allah da sate acan anu ti payun. Nu teh lama alus jalanna. Ayeuna mah masyaallah meni. Ya ge alus cek muning. Mata kusabab ngomong loba ngomong loba salah rumasa kuring ke nu loba salah teh kuring. Kita tadi nyarita salat berjamaah matak ayeuna nikmat cicing di pasantren teh di antara berjamaah. Kamari ke zaman kuluntang kulinting ngaji salat teh wah kadang di mana kadang dihijikeun dangudag-ngudag panggung sapoe 3 panggung sampai 4 panggung. Cek uing curug teh ngan hiji we ka batur nu tilu mah nita ka urang salat ka ece nu tilu mah salat matak can karuhan nu pangheuleuna asup ka surga teh mubalik buat teh mubalik nu pangheuleuna ka neraka teh loba teh ngomong nitah anu dititahkeun tara dipigawe buat teh ece nu pangheuleuna ka surga teh kuring mah teu naon ka neraka ge asa ridho Allah na we dibikeun da masing neraka ge Allah ridho mah jadi tiis bener teu ibu hayang ka surga hayang ka neraka hayang ridho Allah gitu surga makhluk neraka makhluk hayang ridho Allah ridho Allah nu dibikeun marek nu panas ge jadi mana buktina Ibrahim dibeulem tiis Nabi Ibrahim tutung teu? Henteu, da ku Allah dititah, hei seuneu nu panas, tiis ya maneh. Selamatkan Ibrahim. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Tiis seuneu teh. Sabab makhluk seuneu mah kitu.
Nah gitu. Jadi sok loba wae teh nu nanya teh nu rupa-rupa teh. Cepi kayak nu nanya, Pak Jujun, aya di surga mah cenah sagala ngeunah cenahnya aya di surga aya rokok. Tukang udud dan nu nanya ka uing, Pak Jujun di surga aya rokok. Cek uing teh di surga mah sagala nu pikahayang aya. Termasuk naon termasuk rokok. Ada pertanyaan anak tukang udud sigana meureun geus ududna geus ieu geus nyanu pika nanyakeun aya di surga cenah aya udud aya rokok. Cek uing teh di surga mah sagala aya termasuk ngan palebah erek nyeungeutna kudu ka neraka. Neangan seuneuna lempang sia ka neraka. Ai udud kabeuli sia mah di kurban henteu. Aya nu kitu aya. Naon Pak Jujun atuh teu berita acan pernah kurban hari udud sabungkus sapoe sia weu ka era. Sok sia tukang udud. Kurang hitung we ku aing jar jarum coklat. Sabaraha hargana? 15 euy beda tukang dagang naon nya ho. Ting tukang dagang ting salakina tukang udud. Malah 1000 kali sapoe sabungkus malah 1000 kali 10 poe 150.000 kali 30 poe 450.000 kali setahun 4 juta setengah tambah hampir 5 juta 400 5 juta 350 bisa beli domba hiji bener tuh aya domba 5 juta gede leutik weh eureun udud tabungkeun duitna keur naon keur kurban kitu sia teh udud wae nyelebung udud mah budak ngora mah loba gaya kadang Uing bala tukang udud teu fanatik uing tukang udud bala. Pamajikan geus eleh nyerek uing geus teu bisa kukumaha. Ngarokok wae. Karena eta kadang-kadang mun puasa geuning buka puasa tukang udud mah da lain kana sangu atuh. Regot kana kopi atau kana langsung ngelepus udud bener. Teteh abdi kitu baheula Pak. Ceuk pun bojo teh, "Ayah, ganti atuh rokok aku korma." Geus dicobaan ceng teu hurung. Tukang udud lebar saya tahu didurukan coba cenah ditabungkeun 2 tahun sakajieun imah heueuh beres nyeun imah kaduruk mending durukan teh ayeuna Kang udud panyakitna ca paru-paru nu sok udud mah nu teu udud komo rupa-rupa mending paru-paru mending rupa-rupa kumaha aki-aki geus 120 tahun udud we ngelepus bako ditanya ki eta udud wae nu nyarekna geus parae dongeng uing nam kareta cepat hareup nu hiji udud nu hiji teu uing udud panenna henteu keur jaman udud teh Pak berapa bungkus sehari 4 bungkus memang 4 bungkus 4 bungkus saya sehari wah lebar Pak coba ditabungkeun ku bapak cenah eta bapak geus kapeser mobil uing ngelepus Bapak terus kagungan mobil teu acan abdi opat nya udud nya mobilna opat teu udud teu boga mobil tukang udud mah asa dibela ku aing kitu teh geus eureun si teh bisi engke teu ka surga gara-gara udud balik deui kanu tadi da ieu mah tuh beres salat di masjid teh lain wiridana sakedeug langsung adu bako arudud ngadaguan isya teh geuning heueuh matak aya masjid nu aya asbak di masjid teh bener amit la masjidun ussis ala taqwa di masjid lain tempat udud sia teh tempat takwa ai udud takwa lain
asa sagala aya di dia. Ting da aing sok nebak we eta teh. Di masjid asbak aya pasti eta teh aya da nyata kitu maralik teh. Arudud pahpir baku air maroko. Gitu kan tanah teh non tanah teh meni loba sekarna nona numpuk di masjid teh kadang-kadang ngecret karena karpet. Subhanallah. Guys, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sanyana salat teh mencegah perbuatan keji jeung mungkar. Geus salat teh eureun mungkar, eureun wadul, eureun bohong, eureun maksiat, eureun doraka, eureun yeun kagorengan. Tapi geuning loba jelema anu maksiatna rajin, salatna osok. STMJ, salat terus maksiat jalan. Tah eta mah tungtungna dangukeun dawa Allah. Salat teh teu cukup pan ukur tepikeun ka beres salam, tapi geus kitu wala zikrullahi akbar. Jeung ari zikir ka Allah eta nu panggede-gedena. Jadi nu ngahalangan maksiatna mah lain ungked-ungkedan gerakan salatna, tapi hate nu nyangarep ka Gusti Allah eta. Qul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri wa aqimis sholata li dzikri jeung adegan salat keur zikir ka kami. Jawab salat heula dikir heula. Geus salat terus ngarti dan dimaksud dikir kurang dia mah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah etanya. Geus beres eta dikir eta kaluar ti masjid. Tuluy macul dikirna eureun teu? Paingan atuh dikirna eureun mah wates batur ditampolan. Da eureun dikirna. Paingan atuh si dongdang dina non dina dihareupeun imah bari ngomongkeun batur deui da dikirna eureun. Salatna beres salat syariat dikirna mah tong eureun. Keur macul di leuweung kudu zikir. Oh jadi kudu kieu nya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Menang kan insyaallah cek batur Mang Dadang. Ibu bari ngasuh budak diayong-ayong la ilaha illallah la ilaha illallah. Menang daripada dengleng dengdek anak king jimat awaking larung singcu manggi jeung peuting. Menang teh alus teh alus daripada dibalangkan budak. Eleh wae. Bae da mikna diurang Jadi atuh kumaha Pak Jujun cek Pak Jujun kudu bari dikir. Dikirna aya dua, zikir jahar, zikir khafi. Zikir jahar sewaktu-waktu, zikir khafi salilana. Zikir jahar mah terbatas, zikir khafi mah tidak terbatas. Tanu disebut wa aqimis sholata li dzikri teh zikir khafi. Nu disebut cek Allah hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Nu hiji mah sholawati, nu hiji mah salat. Sholawati lain sholawat, salat. Jama hafizu ala sholawati. Raksa ku ajeun salat pirang-pirang salat. Salat mana eta? Ohor, asar, maghrib, isya, subuh, duha, tahajud, sunat-sunat rawatib jeung sajabana. Eta maksudna. Nu hiji deui wassalatil wusta. Naon eta wusta? Tah zikir khafi. Zikir nu nancupna hate eta dijaga. Keur macul kudu bari eling hatena ka Allah. Keur ngaramet kudu bari eling. Keur ngalah kentang kudu bari eling, ngalah wortel kudu bari eling. Ngalah naon di dieu? Oh bata. Nyitak bata di liau kudu bari eling. Sugande tempat pertanian di dieu mah. Tanina kana naon di dieu?
Jagong sarua diteun uing atuh jagong. Sampe pare heuh geus syukur. Tah keur di Lio tong eureun. Mebatana jadi berkah. Meliona jadi berkah sabab liona disingkirkeun, batana disingkirkeun. Nu ayana hate zikir. Wa aqimis sholat ali zikri, beres sholat zikir nama tong eureun. Sholat lohorna beres 4 rakaat, ti lohor ngadagoan asar zikir, hate nu zikirna. Asar ngadagoan maghrib dagoan, naon zikir hate. Geus sholat maghrib ngadagoan isya, bari zikir hatena. Isya ngadagoan subuh, sare ge bari zikir hatena. Matak rek sare lain ngahayal, lain nonton film, tapi zikir. Timiti ngadoa, terus zikir khofi, jerona di jeroan. Mun can ngarti dikir kopi, taina rek dibere ku uing, erek moal, hayang dibere sholat daimun hayang teu, ke terakhir kukuring rek dibikeun sholat daimun siap, ditalkin kukuring ayeuna talkin dikir siap, lain talkin teh lain rek paeh, geus ngap-ngapan ngonang ustad, minta ditalkin, pusat nage sarua keur sakarat. Lain harita talkin mah ayeuna lakinu motakum la ilaha talkin jelema nu maot saha nu maot teh ieu tah ieu nu maot teh tuh nu pika tukang nu narangtung tah nu deket warung tah nu keur ngomong tah ieu Pak Jujun sakitu capetang sote bibirna bogorokan sote sorana sok modar mah hate boro-boro keur kieu keur salat oge hate ka mana-mani Allahu Akbar minyak mah Allahu Akbar teu boga duit sami Allah 14.000 pas sedek-sedek Allahu Akbar saleter 48.000 Allahu Akbar teu gablek duit aing teh Gusti Allahu Akbar aya duit 10.000 tadi dipake ku si nyai kadeun dahayo kadeun jajan Allahu Akbar pamungalana ka mana nya 7.000 deui. Diteuneun di mana tadi teh dompet eueuh naloket eueuh buah-buah di mana inget 7.000 deui lumayan pake meuli seblak mah Gusti. Assalamualaikum oh dipake bayar hutang ka ceu aing. Salat teh pan aya nu kitu salat bener. Hayang dibenerkeun salatna bener. Hayang salat khusyuk. Keur salat khusyuk beres sholat khusyuk hayang Pak Jujun bisa lain bisa geus nyaho koncina nu khusyukna mah boting euje ngan kuring nyaho koncina ternyata khusyuk teh lain kudu bisa ngapalkeun babacaan jampe sholat jeung hartina lamun babacaan sholat kudu diapalkeun ka jeung hartina berarti nu khusyuk teh urang Arab da urang Arab mah ngartieun sabab bahasana bahasa Arab berarti selain urang Arab mah berarti harusu komo nini mah diburujul kudu ngapalkeun heula rakatan salat jeung hartina berarti teu bisa khusyuk meureun aja apal kabeh babacaan salat jeung hartina apal teu berarti maneh teu kasu jelema khusyuk atuh karunya atuh nu khusyuk teh urang Arab we meureun kudu ngarti ngaji kolot ya jadi kudu kumaha hayang apal khusyuk mana hate nu mana hate nu geus diterapan zikir wa aqimis sholata li zikri so kabeh parentah Allah geus beres ibadah haji tungtungna titah naon fa iza qadaitum manasikakum fadhkurullah titah zikir salat ge keur zikir hartina beres salat zikir zikir mana jahar la ilaha illallah eta jahar tapi geus jahar khofi mah sepanjang poe sepanjang peuting sepanjang beurang sepanjang hirup satongtong nafas aya dina badan kudu zikir batak paeh tong ngadagoan ditalkin paeh geus paeh mah ditalkin nunalkin lagi can karuhan hirup hatena mending diajar ngahirupkeun hate ti ayeuna kitu ceu nya we ceu lamun ece hirup hatena torojo salaki moal duit 100.000 alhamdulillah Bapak nuhun urang pateahkeun ku mama sing cukup
Terus sekali salaki sakalina mau duit leutik anu ukur 30.000 cek salakina cukupkeun sabulannya mah ieu duit teh. Jelema anu geus boga kopi mah mal amek-amekan. Bat sika nu gelo. Terus teh boga akal si lain teh, nya ka salaki nyebut si lain. Aseuri we tenang, mangga Bapak. Uteukna jalankeun, beulikeun kalender. Begitu salakina menta dahar, teuk tanggal 1 Januari, mangga. Jadi tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingat ngan ku zikir ka Allah hate ten. Lamun hate aja teu tarenang, eta teh berarti eueuh zikiran hatena. Jadi erek diberek ku kuring erek. Moalila paling oge 10 menit. Erek dibere moal. Mun mung mah moal moal dibikeun. Da ieu mah barang mahal. Gegabah. Weh. Bu. Deket ke Allah mah lain ku milimeter, lain ku kilometer, tapi ku kolbu. Abdi tepi ka dieu ti kamari. Apal teh ibu abdi ka dieu tepi ti kamari. Sabab nanyakeun ka pamajikan jadwal kamari. Besok aya ngaji. Ah ceng ngaji wae geus eureun. Da eta mah cenah maksa. Tanggal sabaraha? Tanggal 28. Enjing cenah. Gitu. Kamana ceng teh ka Burujul cenah. Burujul teh mana Garut kota, alhamdulillah cek kota. Gitu. Jadi ti kamari kuring geus tepi ka Burujul. Naon nu tepi? Hatena. Tak ka pangeran ge tuh tepi teh hate. Ungked-ungkedan salatna. Da ungked-ungkedan salat mangan ukur tepi kana sajadah. Tarangan tepi kana sajadah. Ai hatena ka mana-mana mah mal tepi ka Allah. Mal mi'raj ka Allah. Hayang mi'raj teh ku ieu ku hate nu nyaharep ka Allah. Eta Isra Mi'raj teh. Ka hartita yang ngomong teh. Hartita. Bapak maot dibawa ke kuburan jadi deui taneuh asal ge tina ditimpetkeun di luhur dibalikeun deui ka jero batak tong baralaga taneuh sia teh. Taneuh kabeh ge teh taneuh. Komo nu beungeut na hideung mah teh mah kacil. Taneuh keneh. Taneuh teh ceu ecin tina ceu cicih tina ceu anah tina Pak RT tina Pak RW tina protokol tina Pak Jujun tina Pak Lurah tina Ari Kenteng tina. Jadi Kenteng jeung Pak Jujun adi lanjut Mang Bana tina Mang Karna tina Mang Ahmad tina Mang Ikin tina Ari Bata tina matak Ikin jeung Bata teh heuh adi lanceuk teh tak tong sombong kin badan pun tak berharga geus mau nyanyi wae sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta tak sudi lagi bersama secepatnya jasa dipendam bantuan atuh secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna dari kamar yang indah kasur empuk tilam putih kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi. Mod ma ko pae kudu hirup keur hirup kudu hirup ulah hirup pae hirup awakna pae hatena. Nauzubillahi min. Geuslah mudah-mudahan Mi'raj ta carana keur Mi'raj ke beres ceramah ku kuring rek ditalqin zikir kabeh. Siap? Siap. Insyaallah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.